Ceng, keur di mana ya saya ayeuna? Ayalah di salah sahiji tempat ngopi. Tapi menurut si AA ya kopi susunan geunah sana Ceng. Tapi orang udah can nyobaan, bener tuh A? Bener, ada cek orang masih satapa-tapa pernah nyobaan kopi susu pangeunah nate di dieu. Cek tapi AA. Tapi selera orang mungkinnya nya. Senang tuh saya mah. Tapi misalkan namun yang penasaran mah langsung lah cobaan lah. Hanya Let's go lah. bener. Yuk, siap. Ayo, geus tepi ya. Tempat kopi. Ngopi heula meh teu boloho. Mang, Hei, pesen kopi. Nya loba. Nah, sip. Cenah mah. Cek si Aat ya ngeunah. Cek saya makan acang. Orang cobaan ayeuna. Tah. Ceng. Sangeunah naon kopi 30.000 mahe 2. Penasaran urang mah ieu cek si AA. Lamun si AA salah letahna didendak ku aing mah, tempokeun. Tapi mun si AA meunang ku aing dari awewe. goblok. Ya bukan nama iya masih bersama co-host paling goblok mun si Atama. Ya mun si Mang Ade gini kan. Ade londok. Tah, merenceng. Lu anjing tuh. Iya kopi teh juga kopi naon ya kopi susu tapi susuna jika gula ya gula lain aja Gula beureum. Ieu teh kopi susu gula aren. Oh aya anu sasetan oge tinggal nginyuhnya padahal cikan cobaan itu Iya, naon nu matak ngeunah cek urang. naon Ieu teh make kopi teh Arabica Gayo, mun teu salah mah. Arabica aing Teuing murni Arabica teuing di blend itu Jo. Tapi tuluy anu jadi nyieun gurihna ngeunahna teh ieu teh make creamer Jo jeung susu. Tapi teuing aing can nyobaan Jadi kalau lobaan mah kopi susu nu sejen mah marakena teh dominan kopina robusta Jo. Jadi pahit, dominan pahit. Iya mah cek urang mah pahit napas, aya hasilna seeutik, gurih, amis napas deh. Cek jadinya kumaha? jadi cobaan mah kumaha ya ngeunah yang ngeunah mah ngan kalah teuing letah urangna meureunna resep anu rada pahit Biasa kopi saset meureun di dinya mah. Ya. Sarua wae lah jeung nu sejen ngan memang kumaha nya bingung saya ngajelaskeunana euy ieu teh kopi teh emang aya amis gurih pahit cuma si amisna teu pati karasa amis teuing Kurang amis gitu. Ari saya mah beuki kan nu amis Nu amisnya juga kopi saset jika kopi saset gitulah tapi teu alus jang kesehatan lamun gula loba teuing oge cek urang mah meureunna ceng beda jeung pendapat si AA cek si AA itu kopi susu nu pangeunah nah cek urang mah be aja lah sarua lah standar jeung nu sejen gitu tapi teuing lamun nginumna peuting-peuting mah yang ngenyotna atau sore suasanana teuing kedah beurang meureunna nya. Terus ieu Jo nya di dieu teh lamun misalkan sore-sore teh ngarinaheun pisan tempatna. Kalah ngeunaheun teh loba ukti teh. Di dieu teh loba ABG gitu tadi saumuran meureun jeung urang malah nya. Nah, saumuran. Saumuran tahun 70-an. Jadi bray di dieu mah lamun misalkan sore burit di dieu rame loba jelema aya nu main futsal oge tuh di tukang. Tapi bener sayanya tiap ngaliwat ke dieu rame wae. Ngaburit terus di sosial media ge lumayan. Nempona rame wae aya naon sih? Tah kakarek ayeuna Karena apa? Ngasahan kopi siloka teh. Jadi jigana zaman ayeuna mah lain kurasa. Kunaon tah? Tapi ku suasana ku tempat ngeunah teh. Suasana teh ngeunahnya. Da rasa mah paneuri. Tapi beda cek letah AA anu sok ngopi mah. Da ieu cek ngeunah gitu kan. Cek abi mah nya. Urang mah ngeunah lah ieu non teh. Bisa wae. Salila ieu nyobaan kopi susu mah, ieulah nu kapake ku urang lah. Bari udud atuh Urang kan geus teu udud atuh jauh. Jadi si AA teh geus cager ceng sana carita teh baheula mah aduh.
hampuraeun. Jadi berai tah. Jadi sore-sore teh ngeunah pisan jadi sabari nikmati sunset teh. Sabari nongkrong-nongkrong Komo jeung kabogoh maneh meulah. Rek jeung kabogoh, rek jeung pamajikan, rek jeung kolot. Leuwih halus, leuwih ngeunah. Tapi ulah kanyahoan. Eta lamun kanyahoan moal ngeunah. We gitulah. Jeung kasirnya ge lumayan, Ceng. Lumayan. Rada manggoda lah gitu. Lain tapi manggoda maksudnya ingat kan udah imah. Poho, tapi pamajikan ya kan teu nanaon cenah keur di luar mah. Iya teu kanyahoan ya. Mun kanyahoan ya ayeuna nonton channel ieu alah, geus. Komo ieu pas pisan da jeung papemanya kopi teh nya. Nah. Ya, jang babaturan urang ya nya. Anu sok ngepep atau anu sok udud cocok jeung kopi bener. Bener teh? Bener. Urang ieu make pod mod. Nya anu aya kan jenis ge loba lobanya? Loba. Aya pod unggul anu leutik pod stick, terus aya pod anu teuing lah urang ngaranna naon pokona aya pod anu kotak, terus aya mod oge anu pep teh ning nu badag. Tah, aya urang mah ya bisa gede, bisa leutik kitu teuing naon pokona urang mah asa ngenyot we kaluar rasa. Ngeunah bener cocok jeung udud geunah anu beuki udud meureun udud lah bari ngopi. Anu resep pep maju ka buritna kieu. Ieu cuaca keur panas, hareudang dibere kopi teh anjir. Nah, namun aya pona mah ceuk Mang Ade mah jiga Iron Man euy. Heeh, kitu tah. Rasana teh. Ulah Iron Man atuh urang naon nya. Saya teh beuki kekartunan nih euy. Teu beuki da di dinya mah beukina naon atuh? Sare molor molor ulin gitu we. Lain eta nya wa Iweng teh milunya euy poena teh. Nah, kebenaran Ceng balad saya teh Chef Iweng nya nuju rumah sak. Heeh. Teu milu. Ka mana cenah manehna teh? Wa Iweng teh bieu teh di telepon masalah keur muka knalpot. Muka knalpot. Beres muka knalpot aya proyekan ayeuna wa Iweng kerame proyekna. Tajang marane nu erek muka peluang usaha kafe atau kopi dan lain-lain berupa makanan lah berupa dapur. Bisa lah kontak wa Iweng merenya. Lain ieu non teh Jo mun lokasi itu di mana ya tempatna teh? Saya teh nyaho ya ini teh lebah mana? Kieu Ceng kopi Seloka teh aya 2 di Tasik teh nya di Tasikmalaya kota teh anu hiji di Jalan Bundaran anu erek ka SMA Pasundan beurang apa Pasundan Isuknya? Eta deket Damri, deket Damri lah pokoknya ting Pasundan siang, ting Pasundan pagi lah teh nyaho saya. Lamun saya mah Ceng ayeuna ieu keur aya di tempat kopi Siloka anu di gireun terminal tipe A daerah Indihang. Tepatna pokoknya lamun arahna maraneh ti Polrestasi Kota saacan terminal tipe A saenggeus pom bensin. Ieu teh aya lapang futsal lah da pokona di sisi jalanan ke aya maneh bakal manggihan tulisan banner atau baliho badag Siloka. Jalan langsung belok ke kiri. Hareupeun Masjid Badag lah, masjid alus. Eta tempatna teh hese lah teangan kopi Siloka mere dina Google Map geus aya. Tapi Jo waktu anu pangeunahna keur ka dieu mah si sore lah tas asar. Sore tas asar atau peuting ge enak cigana. Anya ngeunah, peuting cuman tiris hungkul. Jeung lamun mun sore mah bari nikmati sunset gitu. Nah, lamun sore memang lebih ngeunaheun. Terus ngan lamun ieuh deh mun sore mah. Nah, kan ieu lamun hujan digana bakal ripuh. Hese neangan tempat yang yuhanana. Tapi beda-beda sih zaman ayeuna kopi keur geus teu mah geus lain teu madulikeun lah. Temana ayeuna mah geus outdoor kabeh ge di mana-mana ge. Gitu. Jadi kesimpulanna Jo, kopi Siloka teh kumaha? Cek urang mah sih recommended sih. Nah, jadi kesimpulan cek mah recommended kopi ieu teh. Rasa ngeunah, tempat lumayan lah keur nyantai sore-sore mah ngeunah. Nah, lamun cek saya mah ieu tempat memang ngeunah. Tapi lamun kopi bae wae lah. Beda leta. Iya, beda. Bebas. Da eta mah jadi aya rasa mah masalah selera. Yo. Teu bisa disaruakeun cek urang ngeunah, cek didinya ngeunah teu bisa. Masih eleh kene, lain eleh kene sih. Kumaha nya? Gitulah intina beda selera lah jeung saya mah. Tapi teuing lamun kopi-kopi nu sejena ieu nya mun dicobanya. Urang can nyobaan kopi Siloka nu sejen. Urang karek nyobaan ieu kopina kopi susu.
Nyata kopi susu anu gula aren teh ngarti lah urang mah tentang perkopian pokokna diuyup ngeunah tak eta urang resep diuyup teh ngeunah urang teu resep gitu. Lain mah ngepon deui lah. Di dieu ge menuna lain kopi unggul loba aya kopi anu hideung-hideung teh anu pait anu saeutik teuing kopi naon ngaranna. Terus menu dahareunana loba aya. Tapi urang ge teuing sih menu dahareunana naon can pesan urang karek nyobaan hayang apal heula kopina da ceuk si Aari. Ngeunah teh ya bisi urang teh 100% nu gender biasa aja. Tah terus hargana ya cengnya terjangkau. Murah lah. 15.000 sakap kieu. Urang 30.000 nih mah dua. Nah, jadi marane mun boga ka Bogoh terus teu gableg duit hayang nongkrong boga duit 30.000 minta ka kolot ka dieu datangna. Reunahnya. Cocok lah. Komo diukna di tukangan saya mah. Meunang nempok piuna ke tempat lapang futsal. Itu ceng. Enak mah lanjut ngopi.